Kamararana yuk udah bukan urusan dia. Aduh, kung sa hijian ya anak buah kamari hare wari undi jajan karena janda ya alhamdulillah berimis hujan. Kunaan ya lanjung amat ke jalan aja. Pantesan ya sawah hiji acan jalan mah. Si Hadio lanjung amat ya gering dah. Bu muri ya lupa. Dua poe iya sabangina naon da bisa ku kalarai berobat duit. Oh, gering. Waduh, gak bisa kuku mah gering mah ya. Tadi nemet nyarek kanan ya. Waduh, kayak gering mah bingung ya nyarek kanan ya. Yo, hujan turun ya. Aduh isuk ya, mau bisa macul ya, air gering mah. Semua apa ya mah. Aduh, aja air gantina tuh ya. Sawah kira-kira ya. Mun air gantina mah tuh ganti baheula tuh. Berobat baheula tuh, perikas bonan ketinggal motong be pas gajihan. Ke bos, keur kamari anu ka imah urang bunga minta cai. Nyana geus tahun-tahun teu gawe ieu. Tah, pas jasa ieu momen ieu, berarti cai urang laku keur kieu mah ieu. Oh, hari kitu mah tan, atur rapih tah. Cai kepake pannya. Geus kena gawe, aju ngomong-ngomong boga nomor nanto ya, ditelepon bae langsung soalnya kena macul ya isukan langsung. Aya bos, kebeneran jasa ieu. Tapi terimanya. Soalnya pan urang ieu geus mubarang ngebuncal-buncal kayak gitu. Aku tuh terima mah tuh. Kudu-kudunya ka urang, bos. Oke, coba tan, kirim nomornya tuh. Ari hayang kepake cai mah geura kirim atuh ya. Siap bos. Ka nomor WA urang ya. Siap. Oke Tad, geus aya ya nomornya ya. Kurang di telepon heula nya jalemana Tad. Halo. Iya, orang neangan pegawaian ya. Bener ya, hayang gawe ya. Kadi bae nya ka urang di Sherlock ya nya. Urang meneng di Ustad ya nomorna ya. Oke. Ya, siap ditunggu di Sherlock ya kuari ya. Datang kuari. Lamun teu datang kuari digagalkeun. Oke, siap. Begini apa lagi? Coba lah nanya kenalan lah. Ajar mata nanya kenalan lah coba. Bang, sudah numpang nanya, ayo Mang Jaya mana ya? Jaya mana ya? Mang Jaya ansok nyawa teh. Oh, jaya lele lain. Jadi tanya. Kena pembelian, uang tanggal gantian. Kapurian itu tuh jalan salah ka dieu mah. Oh, tadi Aninya bisa lewat ya? Ka dieu bisa kali itu deui. Oh, berarti ka dia lewatnya ya? Ka dieu kapurian panggilingan. Oh, mangga tuh Ya, mangga. mangga. Berdia lah ini ya. Iya, burian mah iya sana ya. Kalau belum itunya. Iya gitu mah ya. Kira aku salah kena lah. So deh mah iya dong ujung. Iya malam lah. Itu. Untuk teh. Ayo Mang Jaya mana ya? Iya. Iya. Di mana ya? Tuh di Buri. Di Buri. Berapa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenaon Kang?
Tuh ya Kang, orang nu tadi teh nanya ke pegawaian. Oh, menanyakan pegawaian. Hai yuk di dia ya Kang, yuk di dia ya. Kebenaran, namun pendatang yang mau diterima ya kurang ya urusannya. Pengalaman di mana ya Kang? Dek gawe di dia, ngalamar ke dia. Atuh aya sih pengalaman mah, aya pecak pacok mah. Ai pengalaman gawe-gawe mah orang terus lang bae. Semoga tapi aya pecak pacok mah. Insyaallah bisa. Aju ieu dek gawe lamarana geus siap apa encan ieu dek gawe di dia. Lamaran. Aya kitu kudu make lamaran. Pan mun cenah gawe macul, kira aku gawe macul kudu make lamaran. Urang make karak ngadenge ieu. Kuli macul make lamaran segala. Di dia mah kuli macul elit, mangkana pakai lamaran. Ijazah ge kudu ijazah SMA. Lamun lain ijazah SMA atuh dipikir-pikir heula gitu. Itu emang gajinya sabaraha ya bos. Kudu make ijazah segala nana segala tek-tek bengek. Mun ieu mah asal leutik pabrik ieu kos kieu mah. Kudu make ijazah segala nana kuli macul. Gede mun bilang kitu ge gajina bos. Ai di dinya ndek gawe apa ndek naon? Nah nanyakeun gaji segala, geus peraturan kos kitu ieu di perusahaan ieu, perusahaan macul ieu. Di urang mah perusahaan macul ge macul elit. Atuh mun bos wajar aya ngaran-ngaran digawe mah nanyakan gaji. Ulah mah yang pasti ieu, gajina sabaraha kudu make ijazah segala. Kan urang macul mah nyaos sorang kudu bobelokan mah nya kudu make ijazah. Geus ulah hese-hese. Urang mah embung nerima karyawan nu pabeulit kieu. Encan ge digawe geus nanyakeun gaji. Geus moal jangan nu hese urang mah. Nu digawe. Waduh. Amun kieu cara mah cai aing tolak kuy mah. Percuma aing ngawirid ge. Amun teu buka tas deh kotak-kotak gat.